ke Sugri para wargi kiwari Mang Didi baris maluruh bagian anu ke-80 dina lajenganana carita hayang beunghar karangan Ki Leuksa. Sakumaha anu parantos di Bandungan jidahan can katunda dina bagian anu ke-78. Pedaran Mang Didi kebegat wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam di alam goibul wujud atanapi alam siluman, khususna Kajang Ali Rohman anu harita padu haripan jeung Raja Siluman anu ngagegeh di Gunung Karuhun teh nya. Kumaha atuh para pamiarsa lajenganana ieu carita nya langkung paus namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam goibul wujud. Hujan silantang matak sangar kena kaayaan kerajaan didinya. Malah harita jeung Ali Rohman macakeun kalimah ayat suci Al-Qur'an. Encan oge tamat sakaca ana geleger jelegur di jero nagara siluman loba sora-sora anu pating jelegur. Jagat asarek runtag bumi alam asarek tibalik. Karaton oge atuh inggeun hatipna amburadul kursi raja rerekotan arek ambruk. Malah kadenge sora-sora nuting buledag ting jelegur nandingan gelap. Tarik pisan nyamberan jadi Kanjeng Raja. Puguh we Raja Siluman teh jeung pongga-ponggawana nuting rarenja griwas. Malah teu saeutik anu ngajungkal teu pupugu. Hoya hoya hoya. Kanjeng Raja Siluman gegerowan ka punggawa menta tulung babakuna mah. Da puguh sirahna karasa lieur ting jeletot. Makuta gugoloncongan lesot tina sirahna. Tapi punggawa eueuh nu nyampeurkeun ka rajana. Sabab kabeh ge ngarasa sieun jeung keung. Goro deui Kanjeng Raja Siluman teh ngagorowok. Ayeuna mah ditujukeun ka Ali Rohman. Weh manusia. Ajengan anom urun kuduk itu memacak sangar ke negara kula. Tersanggup nedunan paminta ajun. Urun kun babacaan anu kitu ye. Urun kun. Ngadenge kitu Ali Rohman teu eureun terus we maca surat Yasin kalawan husuk. Sabab lamun eureun bisi manehna anu cilaka dibongohan ku eta siluman. Tungtungna kaayaan jadinya jadi genyeleng. Para punggawa siluman tingkot siak denging. Wah, punggawa tulungan kadario. Sora Raja Siluman sorana teh tarik nandingan unting jelegur di Jomantara. Nya kadene aya nuting bertek lalumpatan nyamperkeun ka rajana. Dua utusan oge geus aya di dinya colodok nyemah bari jeung nanya. Ngeuti banyak aya pibansanya. Wah, utusan. Urangkeun deui eta manusia alias jelema macak sangar ka nagara. Hayo, urangkeun ka lemurna buru. Bisi nagara hancur manjen punggawa. Untuk dumangan ini. Utusan anu dua cerdok nyembah deui eta sempet we najan keur kaayaan riweuh nyembah makulu. Terus mari ka Ali Rohman masih keneh maca Yasin. Pok utusan ngomong kalawan bedas. Hei, ajangan, hayu urang balik deui ka lemur anjeun ka Cigarang. Aranan babacaan kitu. Rek Ali Rohman narandeg macana. Ret ngareret ka utusan anu dua. Pok atuh Ali Rohman tumanya. Namake ngajak balik. Kaula mah moal balik sabab arek mayar hutang mitoha. Sameme hutangna lunas kaula mah moal balik. Hutang si kami dibebaskeun ku Kanjeng Raja. Keun baik moal ditagih. Asa nagara kaula ulah lembur hancur burak-rakan. Tah kitu saur Kanjeng Raja ge. Jadi anjeun kudu balik buru-buru. Teu meunang aya dieu. Hayo urang balik jeung kaula. Hayo urang balik jeung kaula. Cek utusan nu dua. Nya ari kitu mah Ali Rohman atuh
Penasaran pok nanya karajana beri jengjung hari tenangtung. He Raja Siluman, nah nyami toh kaula bebas tina hutang. Wah, ajengan anyong. Hutang itu hanya dianggap lunas kuku. Kaulah lebih lebar ku negara batan ku hutang sakitu. Kan baik bebas. Tekudu jadi pikiran jung. Gerak rumahku jigera balik. Ulah lila dia. Di sini gara kaulah hancur. Baik manusia. Cek Kanjeng Raja harita beri jeung curugna ngacir we ka langit. Maksudna mah titah balik beureun ka jauhna. Ih nya syukur we atuh kitu mah. Tangtu kaula rek balik ayeuna oge hayu atuh. Jajabkeun di kaula teh ka lembur. Sabab pula mah teu nyaho jalana. Cek Jang Ali Rohman bungahin. Buku Yasin leutik teh sup diasupkeun deui kana saku bajuna. Ayo, jeung kaula. Ayo jeung kaula. Jang tu dijajabkeun kana manusia. Kalawan tulebat catur. Geus yakin kitu mah bra arindit. Ali Rohman dijajabkeun ku dua utusan. Deuk dipulangkeun deui cenah ka lembur Cikarang sabab lamun Ali Rohman tetep aya di dinya, jigana nagara teh bakal leuwih hancur burak-barik. Banglu salampahanana Jang Ali Rohman kalawan dikawal kedua tangtungan penggawa nagara Siluman. Teudeun sakedeung tunda sakedap. Ayeuna urang puseureun deui kaayaan alam, nyatana ka alam manusia, khususna ka lembur Cikarang. Mangsa alam subuh-subuh harita teh. Di lembur Cikarang kadenge jalma anu keribut. Naon sababna pangna ribut? Lantaran kersana Pak Haji Burhan bapana Jang Ali Rohman. Subuh kene oge geus pahibut nanyakeun kohkol masjid. Sabab tadi waktu arekna kohkol bet geus eueuh. Padahal mah kohkol teh badag. Pamohalan mun sig aya nu maling teh mah da puguh moal kabawa ku saurang. Dumasar kana hal eta jalma-jalma urang lembur Cikarang ngaliu di hareupeun masjid. Malahan aki sanip oge geus aya di dinya. Kitu deui murid-muridna Jang Ali Rohman. Kabeh geus araya di dinya da pada hayang nyaho kana naon-naon nu kajadian. Aya naon nu siana eta Jang Haji. Aki mah asa haruras. Aki teh asa rarewas. Cek aki sanip berjing ngagandongkeun deungeun. Ari panon melong ka Pak Haji Burhan. Kieu itu sepuh. Jadi teh kuring pangheulana datang ka masjid maksud dedekna kohkol ngarah baturan nyararing. Yang ngabejaan yen bangsa geus alam subuh tapi haben bae di teteangan kohkolna teh teu kapanggih. Nya tungtung da mah teu tulus. Terusna kul bedug hungkul ngong we adan. Ta ayeuna kuring ributnya ngan deui kohkol. Sabab asaanena bet aya badog teh kabina-bina teuing. Kohkol bae kebar atuh mah kedar dipaok sagala rupa. Nya keur naon kohkol da moal aya gunana di imah mah. Cek Pak Haji Burhan bari jeung pepeta ai panon rutret ka sadarea. Oke, nya ka mana nya saha anu ngaranna peuting tadi? Aya di dieu acawa eueuh yo. Cik tanyakeun karona. Cek aki sanip bari jeung rarateret. Kuring jeung Jang Dudu ngaranna mah aki. Cek hiji jalma nu teh yalian iwati tatanggana Mang Kamin. Nyatana Mang Umid teh. Ujang lu tanggung jawab mid. Di kamana eta kohkol masih gitu oi. Nya haji paling ku bangsa acawa dipindahkeun ka Garduhrona. Aki sanip jiga nu neken karonda. Atuh Mang Umid jeung baturna teu ngeunaheun di kitu mah
Pok Mang Umid harita. Teu abdi maki keur maos mohmok mohmok mau kohkol kanggo naon di gardu geda aya kohkol mah malihan mah langkung baeung langkung ageng batan ieu maksud teh. Cek Mang Umid ngomong bari pepeta terus nunjuk ka gardu. Lain udin ka maneh Med ngan ilain kudu tanggung jawab. Siapa tuh pan maneh nu ngarona peuting tadi. Kayeun akideuk nanya ka mana kira-kirana nyaha eueuh bangsat peuting tadi teh Med. Cek Aki sanip nanya deui ka Mang Umid. Temenak naneon nanaon da aman wengi tadi maki. Kamana atuh kokol teh nya doka tai tain doka toing da teherang teh terang maksud teh. Jep atuh sarea jempe pating harulang bakat ku heran lantaran anu leungit na barang umum anu moal bisa digunakeun ku pribadi kacuali dieun suluh meureun jeung deui mawana oge moal kabawa ku saurang deui kawantu dijieun tangkanang ka galeuhna. Ke urang tanyakeun ka anak kuring ka mana jang ali teh yeuh. Cek Pak Haji Burhan bari jeung rara teret malah sarea milu ngareret tapi tetela jang Ali Rohman teu aya di dinya Pok Mang Umid harita. Teu aya Cep Ali mah nah ka mancung nah ka mana tuh nya. Nya ka mana tuh budak dek kana kanyahoan ayeuna beuh. Buah-buah aya kejadian anu teu dipiharap yeuh. Pek besok kaliangan heula kokol euy nya keun kuring rek nempuh da si Ali. Ya ka mana teh milu salat subuh di. Cek Pak Haji Burhan melang kanu jadi anakna. Leos indit meruka imahna Mang Kamin. Atuh nu area dirinya carohok. Tungtungna mah loba anu nuturkeun ka Pak Haji Burhan. Sawareh ting koloyong ka imahna. Da kokol anu leungit mah geus puguh eueuh. Barang jo teh eta aleutan anu dipimpin langsung ku Pak Haji Burhan datang ka hareupeun imahna Mang Kamin. Kaayaan alam harita teh geus carang cangtihan beray-berayan beurang. Hayam jago geus raongkong korongok sawareh geus aya nu ngencar kaburuan. Bapak Haji Burhan buru-buru uluk salam bedasna keranan. Tolojo besan awewe nyatana biiting bijil bray mukakeun pantok katempo semu gugu. Aya naon besan enjing kene panantos ka dieu. Dek nanyakeun si Ali anak kuring ka mana jang Ali teh teu aya ka masjid. Gering atawa kumaha besan? Cek Pak Haji Burhan nanyakeun jang Ali Rohman. Atuh puguh we biiting teh ngarasa kaget. Manehna ngahuleng sajongjongan mah keur kitu torojol atuh nyimimin nyamperkeun. Sabab berwaseun ngadenge nu ribut-ribut di luar. Aya naon Bapak? Ku kepingan teh neroskeun Kang Ali. Tah geuning Nyai nanyakeun salaki Nyai nya ka mana ayeuna aya. Da eueuh di imah atawa henteu cingan. Sabab batur mah ribut nyangan kohkol teh. Manehna mah teu katempo-tempo acan naha gering atawa kumaha ieu Nyai? Pak Haji Burhan nanya ka minantuna nyatana nyimimin. Nu colohok we bengong teu ngarti kanu nanya. Nah, da biasa mah subuh teh asok angkat. Adi mah teh terang margi diwanci Isya Kang Ali mah tos ngerem anjeun di kamar. Da biasa sok wiridan aten pitahajud. Manawi teh tos angkat ka masjid we subuh kene. Eueuh Nyai teu katempo ku Bapak teh. Cik. Jeung ka itu ka kamarna. Mangga Bapak,
Kurang cobian teang. Nya kemana atunya lah. Leos Nyi Mimin ka tukang bari jeung dag digdug jajantung mah. Deuk nempok salakina ka kamar panyepen. Ari Pak Haji Burhan dititah asup ku Biiting. Geek diuk ditepas. Telila trojo mangkamin anu kakara hudang sare. Panuna rucang riceng keneh dihuyuyung kung samping deh. Aya naon Pak Haji? Besan. Nya anjing kanya geus ribut-ribut. Oh, itu loba jelema anjing. Ari kamarana ieu teh? Mangkamin nunjuk kaburuan. Atuh Pak Haji Burhan ge ngarasa heran. Terus ngaliuk barang bere heueuh we loba anu nuturkeun. Mending ngabring muruk ka imahna Mangkamin. Tong kaget ge besan. Datu ayana naon puguh tas nyareangan kohko ieu teh. Ari kuring inget ka anak nu teu katempo ka masjid. Nya ditanyakeun ka si Nyai bieu teh ka mana nu sabenerna gering aca kumaha si Ali teh. Ceuk Pak Haji Burhan bari jeung neuteup ka besana nyatana ka Mangkamin. Oh kitu. Nya ka mana kohkona atunya. Teu pupugu ngajon leungit. Bangsa cimanya bet karaoh ku kai kopong. Cek Mangkamin ngerasa heran. Bareng jeung kitu jama-jama geus ngagimbung dina teras. Ting polohok ka jero samemeh aya nu ngomong gero atuh harita. Jerit anu ngajerit. Mah, ambuh, tolongan ya Kang Ali. Cenah. Atuh puguh sarea ge ngarenjag leuwas. Komo Pak Haji Burhan mah poho kana kaayaan. Yo, jelung runcat heula. Muruk ka kamar anakna. Dituturkeun ku Mangkamin katut Biiting. Anu sarua di ngarasareuaseun. Aya naon nae? Kunaon salaki hidupna kunaon? Pak Haji Burhan nanya bari jeung rengha peranjug. Bari gebrus ka kamar barang breh Nyi Mimin keur ngagugulung mayit salakina anu ngagoler dina sajadah. Nyai, kunaon si Ujang celaknya teh kunaon? Biiting nanya bari jeung rambisa karawah riwih ceurik. Kang Ali maot. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sarerea ngagerendeng lantaran jalma-jalma geus ngagonyok di tengah imah. Tisrikna pasadak-sadak hayang nyaho kana kaayaan di jero. Atuh puguh we teu aya anu teu kaget kabeh ge. Lantaran teu puguh mimitina bet ujug-ujug maot we. Teu gering teu hareeng-hareeng acan. Kamarina oge jag-jag beleger keneh jag-jag belejag. Tapi nah ayeuna kabejakeun maut, yakin sarerea ge ngarasa reuas. Ya Allah, ya Rabbi. Mugi Gusti maparin kategeran kana hati abdi ya Allah. Ku ayana pun anak maut. Oge mugi-mugi ieu sadaya kersaning Gusti Nu Maha Kawasa. Margi abdi sadaya teu daya lan teu upaya. Angin ku kersa Gusti. Cek Pak Haji Burhan bangun guguk. Ngomongna henteu bentes jeung kawas anu mabok. Ari sababna jan heueuh ditegar-tegar oge keukeuh we ngarasa riwas. Ari nempok kanyaataan kitu mah. Sedengkeun nu area di dinya ngan ukur pating harulang. Nyi Mimin ngabangingik weh ceurik sedihna kabina-bina bet asa diheulang. Salaki maut teu katungkulan. Biiting rambisak sampoyong atuh ngadeukeutan anakna. Nyi Mimin diusapan bari jeung di dalam hatena. Nya lila kulila mah Pak Haji Burhan jeung Mangkamin ge milu atuh ngupahan. Sangkan Nyi Mimin teu kamarinaan teuing. Kulantaran Nyi Mimin atuh harita lila pisan cerikna handeueud asa diheulang. Pok atuh Pak Haji Burhan ngalamu ka minantuna. Geus Nyai, sing sabar tawakal. Sabab mana kieu oge heueuh geus kitu kersaning Gusti Nu Maha Kawasa. Urang mah manusa teu daya lan teu upaya.
sarta teu ngabogaan nanaon. Pati hurip angin Allah nu kagungan geus, sing sadar sarta sing gedenya hate, sabab salaki nyai geus tepi kana titis tulisna. Cek Pak Haji Burhan teu waleh ngalamu kaminantuna. Nya nu saterusna layon Jang Ali Rohman dipindahkeun ka tengah imah. Dirurub ku samping kebat. Puguh we sarea oge milu sedih jeung nalangsa ari rasku nasib Jang Ali Rohman. Kasugri para wargi dina mangsa tur waktu anu singket pisan beja ngeunaan Jang Ali Rohman anu maot geus sumebar ka sakuliah lembur Cikarang. Jalma-jalma gujrud ngomongkeun anu maot, anu saterusna Rabu daratang ka imahna Mang Kamin ngalayad anu maot cenah jeung kulawargana. Jalma-jalma kolot budak awewe lalaki meruo daratang paheula-heula pada hayang nembongkeun bela sungkawa ka keluarga Ali Rohman. Kalawan tuloba anu kacatur, layon teh dipulasara sakumaha mistina. Kolot-kolot Ali Rohman teu ara subaha, teu sedih kaleuwihi ari sabab geus terang kana kadar ti pangeran, eling kana diri yen awak sakujur teu ngaboga-boga. Sabab kabeh kagungan Allah, asal ti Allah, mulang ka Allah. Atuh Mang Kamin jeung biiting sarua deh bisa nahan perasaan, sabab pada ngebebera hatena. Nya anu akhirna mulasara mayit teh rengse we. Jalma-jalma bubar baralik ka imahna masing-masing. Sarta hatena ngarasa kalingitan kabeh oge, sabab geus ditilar ku hiji tangtungan jalma soleh. Anu salilana taya cawaden, estuni matakni neung jeung matakwaas ari sabab Jang Ali Rohman loba kahadeanana. Laku lampah teu matak cecep jeung geuleuh pikeun batur, malahan mah matak dineung lamun geus ninggalkeun. Mimin kacida pisan sedihna. Najan heueuh pada ngabeberah oge keukeuh we cimata mah teu deuk saat bedah deui. Ngan henteu we ari cerik adug songkol bari lihan mah. Damin nang istighfar bari jeung sumambat kanu Maha Kawasa. Nyaso teh carinak-dak bae bakat ku heran ngeunaan maotna salaki. Asa teu puguh jalana. Nu dipikiran teh lain maotna, tapi sababiahna maut atawa nu jadi sabab musababna. Kasugri para warigi urang gancangkeun mangsa alam dina ieu carita. Sapoe dua poe teu kacaturkeun ayeuna urang kocapkeun nincak kana poe anu katilu disaprak Jang Ali Rohman maot. Kasugri para wargi mangsa alam harita teh geus nincak kana poe katilu disaprak Jang Ali Rohman maot. Kaayaan di imah Mang Kamin rame we loba jalma. Jul-jol anu datang, rabul anu mere kadaharan, daratang ka dinya teh henteu lengoh. Tapi marawa kikiriman najan nya ge atuh Mang Kamin teh beunghar, keukeuh we ari anu maot Ali Rohman mah. Sarerea pada hayang nembongkeun rasa bela sungkawa ku jalan ngadidel sasieun sabeunyeun ku mangrupa duit atawa beas. Nyai, ulang ngahulang wae ieu babaraha teh geura. Bang brangkeun ngaraos janglar tuh. Tarima mah kabeh daratang milu bela sungkawa ka Nyai. Najan geus tiluna oge teu burung meruo nu daratang.
teu beda jeung poeanana. Cek Biiting ngomongan kanu jadi anakna sangkan teu nguluwut teuing. Nah, atuh nuhun da ieu ge. Teu nguluwut ngan kawer. Heeh, sok ngobrol angguran mah jeung ngatur itu. Kan bae ulah sok memanjangkeun kandalangsaan, kudu bisa ngababaraha teh sorangan. Dan maot mah bisa balik deui. Cek Biiting meuni keukeuh. Atuh antuk namah Nyi Mimin nyampeurkeun kanu ngarariung. Pada nanya pada mamatahan jeung pada ngabeberah. Tungtung nama milu campur jeung batur. Ngariung berjeng ngobrol ngaler jeung ngido. Teu wudu atuh kapang palerkeun kasedih teh teu nguluwut teuing jiga tadi. Kasugri para wargi panjangna alam beurang dina ieu carita teh kacaturkeun. Ayeuna urang kocapkeun mangsa alam teh geus sore we harita teh. Dina mangsa alam sorena di imah Mang Kamin diayakeun tahlilan. Jalma-jalma urang lemur Cikarang meniti serikna tungkeb beratang kabeh. Sabab pada hayang nembongkeun kabelaanana jeung kasatiaanana kali Rohman. Komo murid-murid nama kabeh teu aya anu absen kumpul di dinya deuk milu tahlilan. Sora tongeret muni reang di sarada mendak kelar jeung mata kuaas. Sedengkeun Nyi Mimin rada ngurangan kasedihna ngan keukeuh we jadi malaweung. Komo ngadenge sora tongeret dina mangsa alam sore matak nyeredet kana hate. Teu lila mangsa alam rakatak teh magrib harita teh. Bapelebe jeung Aki Sani besarumping deui. Kitu deui kersana Pak Haji Burhan kali sepuh-sepuh sejena. Geus kumpul kabeh teu aya anu tinggalin. Pokang Odo dulurna Mang Kamin teh ngamitian ngomong. Mang Kamin, aya keneh di antosan tawah henteu teh. Bilih wengi teuing ah. Saena mah urang ngawitan be atuh. Kitu pokna Kang Odo. Ya aya ya Kang, rupinya mah sadayana parantos kempel. Mangga tuh nyangakeun ka Bapalebe. Beda kawitan we ayeuna. Cek Mang Kamin bari ngareret ka Bapalebe. Nu memang geus sayaga pikeun ngimaman tahlil. Ya mangga tuh. Urang kawitan bae. Nyanging kumaha ikrarna ieu teh. Tiluna atan api kumaha. Sumuhun Palebe. Sumuhun naon? Tilu dintenna ieu teh. Mangga we nyangakeun ka saya Palebe anu langkung uninga. Da simpuri mah teh terangna nyaon. Cek Mang Kamin saren sumeren. Da memang Mang Kamin mah teu pati ngarti, teu pati apal kanu kararitu teh. Nya sanggeus kitu mah prung tahlil dimimitian. Sora nu tahlil meningat gerenggeng saheng, mata keung jeung geuman. Kawantu jelmana lain saeutik-saeutik jumlahna. Sasat salembur daratang kabeh lalakina mah sarerea husu milu tahlilan. Kasugri para wargi cag urang tunah heula kaayaan di imahna Mang Kamin nu kiwari keur diayakeun tahlilan. Tunda heula eta ayeuna urang kocapkeun di tempat sejen. Aya hiji tangtungan jalma anu keur lempang sosoranganan. Saha eta manehna? Dina mangsa tur waktu anu sarua
Harita teh di jalan aya nu kelempang bangun tenang pisan. Bekililah beuki deukeut ka pakarangan imah Mang Kamin. Barang geus tepi reg eta jelema teh eureun lantaran ngarasa kaget di imahna bet loba batur sarta kadenge anu keur tahlil meuni ngaguru. Nah aya naon ieu teh nya? Jiga nu tahlilan beu palang siang anak aing maot atawa pamajikan aing karunya teuing dedeuh teuing ceuk geuntes ning hatena eta jalma barejeng terus lempang deui kalawan tenang. Panon melong ka para pamuda anu darariuk di teras luar. Tara rungkul bangun husu milu tahlil. Horeng si mana horeng kaum dangu. Nu datang kadinya teh tayalian Iwati jeung Ali Rohman. Anu harita balik ti nagara siluman kakara tepi kalemur Cikarang. Cek perarasaan manehna mah dumampah teh kakara sapoe. Indit isuk datang sore tapi keayaan di alam manusia mah beda. Harita teh geus nyincak ka poe anu katilu. Assalamualaikum. Cek Ali Rohman uluk salam. Jup eta mah. Nu tahlil kabeh ngadadak jempling. Lantaran sora anu uluk salam teh asa kadenge kaungga tempat. Sorana nandingan guruhna anu keur tahlil. Nu diuk di luar ngareret kabeh oge meh bareng. Breh nempo Ali Rohman anu ngajantengna panyaweran. Allah. Gebegrai bulu punduk kabeh ting puringkak. Julung-julung anu borangan pisan mah luncat ka bibir mah bari jeung kegeleuhan. Riwa! Nyebut Riwa bari jeung melongkat tukang teh nyaho hareupeun tang kacau jeprak jeung tang kacau. Leuheung jeung tang kacau mah hipu kumaha lamun jeung tang kalapa jigana bakal palastrak. Puguh we mata keraribut atuh kasarea. Korban harita keneh beuki namahan sena pajujeut suku pabelit blag-blug galabuh dina golodong. Sabab kontan kolon budak ge kalalumpatan dikabawakeun anu dijerok pahibut barari jeuh ka lawang dapur. Ari dapur lawangna hiji jelema kitu lobana atuh nimpikeun ka numpuk di lawang dapur teh burber lalumpatan patarik-tarik. Bari jeung teu lat gogorowokan nyebut Riwa. Riwa, mana Riwa? Mana? Cek Pak Haji Burhan nanya bari jeung nangtung keduk bujurna kaseuging ku batur. Allah Gusti, jedok tarang Pak Haji kana kusen. Goak Pak Haji Burhan ngagorowok bakat ku nyeri anu ngadupakna mah geus ngabecir lumpat teuing ka mana. Keleuweuh datang kana tanuh teh ngagorowok bedas pisan. Aya di Riwa, lumpat euy, lumpat. Waktu cukup mangsanya kapan? Cang pare pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lejeungna insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangde di baris. Nyungsi bagian anu ka-81. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana ulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.